Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rarencangan sadaya, hayu urang panjatkeun puji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu geus mere urang sadaya rahmat sareng hidayat. Mugia urang sadaya tiasa kempel di kagiatan ieu dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sarta salam hayu urang curahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sahabatna, para keluargana. Mugia urang jadi umatna nepi ka akhir zaman. Amin. Rancangan nu dimuliakeun sampurasun kumaha damang pasina damangnya jeung kudu matuhan atawa kudu ngalakonkeun protokol kesehatan. Tepangkeun wasta abdi Rizky Zulki ti kelas 11 MIPA 6 simkuring bade ngajentrekeun ngeunaan kabudayaan Sunda. Sarta acana rancangan terangkeun ngeunaan aksara Sunda, baju panganten Sukapura, bendo atawa tali merak. Rancangan nu dikaresep. Budaya Sunda teh mangrupa budaya anu jadi ciri khas urang Sunda. Budaya Sunda bisa mangrupakeun upacara adat, tari tradisional, jeung sajabana. Ragam wilayah jadi salah sahiji faktor anu jadi karagaman dina kabudayaan Sunda, tapi teu ngaedahkeun ciri khas atawa ngahapus ciri khas daerahna masing-masing. Tapi kunaonnya barudak ayeuna mah leuwih resep ka kabudayaan sejen? Jawabanna teh meuni gampil, nyaeta keur usum. Salah sahiji kabudayaan Sunda anu dipikaresep nyaeta tari merak. Tari merak, naon tari merak teh? Kumaha ngalakonkeunna? Nah, tari merak teh mangrupakeun tari anyar anu dibawa ka panggung ku seniman Sunda nyaeta Raden Jejer Sumantri. Kabudayaan ieu ngajentrekeun ngeunaan sasatoan nyaeta merak. Salah sahijina teh merak. Kabudayaan ieu biasana make acuk ngeunaan merak anu nganonjolkeun ngeunaan kabudayaan Sunda. Tari merak teh biasana dianggo dina sunatan, kawinan jeung sajabana. Hadirin nu dipikah hormat, ayeuna urang salaku generasi muda, generasi zaman ayeuna kudu tiasa ngalestarikeun jeung ngapertahankeun budaya urang sadaya nyaeta budaya Sunda. Kumaha carana? Salah sahijina nu gampil teh jeung ngalakonkeun basa Sunda dina kahirupan sapopoe. Ambeh naon? Ambeh kabudayaan Sunda teh teu luntur ku budaya sejen atawa ku zaman. Mugia mun sakitu biantara ti simkuring mun aya kalepatan dihapunten. Andi keur ngarang nada ngeunaan laut Karang. Hayu urang ngajaga Sunda jiga Sunda ngajaga urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.